Bunit sepil sakola si Pangais jeung si Bungsu cenah. Tah dina video ayeuna nama moal beberes jeung gegeroh besti kulantaran geus aya nu nyamper ning ieu. Sabab ayeuna teh aya acara saman di sakola. Heueuh sakolana si Pangais jeung si Bungsu besti. Jeung kabeneran netizen teh aya nu kepo ning tah. Sok tonton video ieu nya. Tah ieu nyamper heula tatangga. Jo ari pek teh keur tutulisan ning tah. Wayahna we urang tungguan heula da karunya. Singkat cerita tutulisanna geus beres. Biasa we ning ieu samemeh init urang jepret-jepret heula. Atuh tuluy ngageuleuyeung we ning ieu narumpak senam. Keun bae itung-itung olahraga we ieu mah. Sugan we atuh pas nepi teh ngurangan 3 kilo. Ning ieu teu karasa besti geus asup we kana liang belut. Heueuh kulantaran gangna leutik pisan ieu teh besti. Tah lamun geus di dieu mah geus tereh nepi. Tuh lumayan kot ngoprot lempang sakieu ge. Jaba panas poe meureunan ieu teh. Alhamdulillah teu karasa geus nepi we besti. Tuh ari geus di dieu mah jol para panggih we jeung babaturan. Babaturan ulin asruk-asrukan ieu teh. Ari pek teh teu lila torojol deui si Ibi Barokah. Jeung kabeneran deui ieu beuteung teh keur bebeledagan. Torojol deui si tatangga datangna paneuri. Tuh nya tungtungna mah kokoreh we atuh da sok sanajan teu niat jajan ge tadina. Ari kot nampe teuing kieu mah hareupeun. Tungtungna mah golosor we ning ieu. Tuh panggih deui jeung sobat SD ieu teh besti. Baheula mah sok ulin babarengan. Ayeuna mah nyakolakeun babarengan. Tuh da jajanan indung teh anger we disoro deui ku bebenyit. Kot hararese geuningan hayang merdeka teh. Sigana teh panasaran we teu ngarewongan teh. Geus ieu hayu urang fokus nongton ayeuna mah.